Proses nyieun cepot yang baik dan mendingan. Ayo baraya. Sampurasun baraya song wayang deraut kana mal cepot baraya ieu teh. Ku seueurna ieu teh nu lebet wayang golek cepot da ieu urang dokumentasikeun panginten. Mula-mula urang kadekan heula ieu teh tina kayu golondongan, urang jieun, urang buleudkeun, urang naon struktur cepot teh urang gambar ieu. Painten tos kagambar dina otak masing-masing pengrajin ge nya kantun nyalurkeun kana media kayu tah sapertos kitu ayeuna urang kan ngabedah baraya ngabedah teh meureunnan mempertegas struktur anatomi wajah wayang tah sapertos kieu heulaanan tah terus we kadekan teu acan kapendak pasna mah teras wae urang rautan painten. Anu diperyogikeun nyaeta peralatanana mengukur peso painten nya peso meureunnan keur ngaraut da teras meureunnan sajabina mah perkakas-perkakas kitu we atuh sa model dog gergaji kitu peso tah. Meureun aya kacampuran ku perabot modern nyaeta bor listrik tah tiasa oge kitu. Ieu teh manual oge seueur ieu teh anu sok komen ngangge gurinda mesin atuh Kang cenah tos canggih. Dan kunaon naon da upami sadayana ngangge nu kitu teh da dina keuretan teh kirang beuneur baraya oge teu tiasa diaplikasikeun kana bahan kieu teh. Eta mah kangge patung anu bahan dasarna teh teuas tah janten moal moal naon nya moal ngagebros si kayuna teh kitu. Tah ieu mah meuryoggikeunana perkakas anu seukeut janten keuretanana teh tapak keuretanana teh halus baraya. Tah ayeuna urang ngadamel matana tuh. Urang biasa urang coret urang emalkeun. Urang coret teras saterusna dicoret mah urang teras we urang keureut deui urang rautan deui ngadamel mata teh baraya. Tuh aya teknik cocog teh pan ieu teh teknik naon surungkeun aya disuridang tah ieu teh peryogi pisan dina lekukan-lekukan anu hese dijangkauna tah teknik-teknik eta teh janten jadi solusi kitu. Jadi solusi tah sapertos ieu mah tibalik bisa kieu. Tapi keur nu sabelah deui mah kedah dikitukeun tah disuridang. Tah janten kedah menguasai teknik-teknik ngaraut ce baraya nya. Tah saterusna kitu mah urang damel ieu pikeun pirambuteun ataupun pibuukeunana tah satos dipola mah urang tuturkeun deui we ku peso. Urang tuturkeun terus garisna ieu teh ulah ka mana karep ja baraya ieu we tuturkeun. Naon garis peso teh garis pensil teh ku peso baraya. Teras urang jeroan sangkan aya antara kitu. Supados aya antara naon antara tarang sareng rambut tah kitu baraya. Tah kieu terus wae teh can pendak mah pasna keuretan we terus rautan we terus tah kieu baraya. Teras wae tah ditilik-tilik oge ditingal teras bilih aya nu teu acan pas kana naon kana pantes atanapi kana estetik teras deui urang tuluykeun deui. Da kitu kudu mindeng ditilik-tilik ari wayang mah. Margi pan meureunnan kahiji fungsina keur tempoeun ari wayang mah tempoeun sajabana tempoeun teh pan keur pementasan sami eta ge ditempoan meureunnan. Upami wayang-wayang saraya mah meureunnan kapangaruh kana harga bandrol oge pementasan kitu nya. Pastina oge kitu. Tah mangaruhan pisan wayang-wayang HD teh baraya. Tah teras wae urang sok-sokan ieu teh. Tuh baraya urang sok-sokan deui janten katawis naon katawis nyarengehna teh efek-efek senyum atanapi tertawana teh si cepot teh katawis tuh. Aya antara tarang jeung pipi teh benten ukuran gitu janten rada kembu. Da eta teh efek nyarengeh meureunnan katarik ku pipina teh ku naon ku baham janten kedah rada meber kitu si pipina teh upami cepot mah. Tah teras wae ieu masih keneh teu acan pendak meureun pasna. Tah upami tos pas mah urang ngalih deui kana hanca naon ieu
naon deui anu kudu dihanca ieu teh seueur keneh baraya ceuli oge teu acan tah teu acan dibentuk teu acan diukir tah ceuli ayeuna baraya tah tah ieu mode atanapi versi wayang purwa mah kieu tah ceulina kieu we hungkul heula mangga tingali tah satosna di embal mah tuturkeun deui ku peso tuturkeun tuh kade ulah salah nempatkeun peso ulah salah nempatkeun keuretan mana nu dicokot kedah ieu kedah nya kedah aya elmuna panginten nya henteu sembarang urang padu keureut wae panginten tah ieu pikeun buleudanana tuh ieu teknikna ti tengah heula dicocok nembe urang diraut ti kiri ti kanan ti luhur ti handap tah satosna eta urang ngadamel kerutan baraya kerutan teh ieu penting pisan pikeun merealistis ieu karakter mempertegas karakter tah ieu kerutan-kerutan wajah teh mempertegas karakter hiji tokoh wayang janten katinggal langkung realistis gitu sareng karakterna ieu ceria periang tah kitu meuneunan baraya ieu hasilna pikeun wayang cepot hatur nuhun Cag.